Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina danget ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran karangan Bapak Aan Merdeka Permana. Sakumaha biasa ieu dongeng didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana ka para wargi mitra kaum dangu sadayana anu mikalandep kana dongeng Sunda. Mangga diantos pisan subscribe-na dina channel anu parantos disayogikeun. Dina danget ayeuna hanca dongeng urang teh majeng kana seri anu ka 28 nya. Sakumaha hanca anu katunda dina seri anu ka-27 hanca urang teh masih nyaritakeun Ginggi teh nya anu harita dugi ka hiji tempat di jajab ku tukang padati teh. Tah kumaha lajengna ieu carita? Mangga urang sami-sami bandungan bae ku sadayana. Saperdi mudah-mudahan ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Harita teh basa rek asup kalawang saketeng nyawe aya pamariksaan. Ieu teh dulur kaula rencanana eudeup nepungan duduluranana anu ngumbara di Tanjung Pura Kapakuan nya kakara eudeup neangan da can apal di mana dumukna. Cek tukang padati hideng ngabohong jang mantuan Ginggi sangkan teu susah teuing dipariksana. Saha ngaranna ieu budak? Cek tugur. Kaula Ginggi anu katelah mah. Tembal Ginggi hideng harita teh kukur. Nya ngaranna Ginggi nu jaga ngalieuk ka tukang padati. Anu dilieuk langsung unggeuk padahal manehna oge kakara nyaho ayeuna. Kaula teu apal saha Purbajaya teh, maklum saban waktu oge lamun anu ngumbara kaluar asup ka dayeuh. Tapi keun engke urang tetelepek we nya, omong salah saurang patugas jaga. Anu jaga teh aya kana gendepanana. Kabeh samagreng ku pakarang seukeut. Maksudna pakarang seukeut saperti tumbak jeung kolewang. Sanajan samagreng ku pakarang oge ari dasarna percaya mah gerbang atawa lawang saketeng teh bisa diasupan. Bisa jadi kahengker urang Pajajaran teh diantarana babari percayaan ka jalma anu saliwat. Jalma saliwat bae percaya atuh komo ka urang dinya anu geus apal pisan. Jadi lamun aya pituin urang Pakuan eudeup ngahianat teh babari pisan. Ginggi ngahaja pura-pura eudeup nepungan Purbajaya sabab ngaliwatan Purbajaya. Ginggi bisa nyieun panalungtikan ngeunaan kacuriga kasuji angkara. Badega di imahna Juragan Ilun Rosa nerangkeun yen polah Nyi Wulansari anu luas maehan maneh teh pajah cenah kuciwa ku isi surat Purbajaya anu nyebutkeun rek ngayakeun acara pertikahan jeung wanoja urang dayeuh Pakuan. Sanajan nya aya surat minangka bukti tapi Ginggi keukeuh hayang mastikeun naha bener cenah henteuna. Naha make perlu dipuguhkeun bener henteuna sabab ceuk kolotna Purbajaya eta jajaka muru dayeuh Pakuan lain eudeup neangan jodoh tapi eudeup ngalamar gawe jadi puhawang atawa gawe dina urusan kalautan. Mana anu bener tina ieu beja? Ginggi perlu ngabuktikeunana nya bari sakaligus maluruh suji angkara tea.
Ari perluna ditaliti teh dabongan deui aya beja yen Suji Angkara kungsi ngajak teu uni ka Nyi Wulansari. Wuri-wuri tas diajak teu uni, isukna eta maroja parlaya maehan maneh. Ginggi turun di sisi alun-alun luar anu aya di wilayah Jahwi kita. Kaayaan geus rek sareupna, tapi manehna teu nyaho kudu indit ka mana. Meureun jigana mah kudu neangan warung sangu we da geuning sabudeureun alun-alun renung ku warung. Atuh blus manehna asup ka jero warung anu kabireungeuh rada pepek rupa-rupa kadaharan. Ginggi milih bangku anu rada juru. Bari sakalian nitenan sakur anu datang ka warungnya saha anu nyaho cenah. Bisa panggih jeung jalma anu boga beja-beja anu dianggap penting, anu aya patalina jeung urusan panalungtikanana. Ngan sabot manehna keur nungguan kadaharan anu dipesan ti luar ngurunyung jalma anu make pakaian perjurit. Ginggi apal eta teh salah saurang anu tadi tugas dijaga-jaga di lawang saketeng tea. Malah aya jalma ieu anu ngajangjikeun rek mangneangankeun alamat Purbajaya teh. Basa mireungeuh ka juru si perjurit seuri unggeuk, meureun manehna oge apaleun. Nya apaleun keneh ka Ginggi, si perjurit nyampeurkeun tempat diuk Ginggi. Mana duduluran sia anu jadi pusir padati tadi Sujang? Cek si perjurit anu umurna paling 35 tahun. Mamang kaula mah keur nganterkeun barang ka sodagar. Ngan kaula teu apal saha-saha nama, cek Ginggi supaya si perjurit teu loba pananya. Sabot kitu kadaharan nu dipesen datang mani rupa-rupa sagala aya. Aya pais lauk balidra, aya beuleum manuk, teuing manuk naon. Malah aya pais uling sagala. Ari uling teh sabangsa belut ngan badag, dagingna kandel jeung peungkeur. Kadaharan jang sabaraha urangeun ieu teh, cek perjurit basa mireungeuh sangu boboko hari teh metung. Ah, kaula we hayang seubeung dahar, tapi mun eudeuk miluan nya hayu. Keun teu mahi mah urang mesen deui we, cek Ginggi. Atunya syukur da kaula ka dieu teh, sabenerna mah eudeuk ngadon dahar. Mung saperti prajurit asa mobok manggih gorowong sigana teh. Brak we duaan dalahar mani paronyoeun. Ginggi ponyo da puguh sapopo we can kaasupan naon. Atuh meureun si prajurit oge sarua sapopo we tugur di lawang saketeng. Bari capek rahem si prajurit tetelepek deui manehna hayang eces jalma nu ngaran Purbajaya teh. Di dieu teh usaha kana naon nya dulur anu ngaran Purbajaya teh? Maksud teh usahana kana naon? Cenah. Teuing nyaeta geus gawe acana mangan harita indit di Tanjung Pura murudayeuh teh maksudna mah eudeuk ngalamar jadi patugas puhawang, cek Ginggi. Oh, heuh puhawang mah tugas dina urusan laut. Babari atuh neanganana datang we ka bumina Juragan Yogas Citra. Naha kudu datang kadinya? Sabab Juragan Yogas Citra mah pangagung Karaton Pakuan, tugasna nguruskeun bag-bagan laut, basisir, walungan jeung talaga. Cek prajurit bari cacaleuhakan dahar beuleum manuk. Ginggi bunga hatena sabab lalangse geus mimiti rai-rayan. Jadi meureun pikeun maluruh Purbajaya teh nya geus we ngadatangan imah Juragan Yogas Citra. Paling saterusna mah mikiran kumaha carana bisa ngayakeun panalungtikan bari teu dicuriga. Prajurit nganuhunkeun sabadareng sedahar ceuk manehna, lamun aya pangabutuh iraha bae bisa nepungan manehna. Nuhun
ngaran kaula Kisani cenah. Sami nuhuna kaula oge geus dipangnuduhkeun ka mana kudu nepungan duduluran kaula. Cek Ginggi bari milu cengkat sabab Kisani geus cengkat. Peuting harita Ginggi menta idin milu sare di eta warung kalawan janji isuk daharna masih didinya keneh. Naris ya Sujang eudeuh nepungan saha di dayeuh teh, tukang warung tumanya. Atuh Ginggi geus nerangkeun deui. Barug sia eudeuh nganjang ka imahna Pangagungnya. Nyalah-lahan we bari babari teu nya, Ginggi tumanya. Sakumna Pangagung di Pakuan bisa ngajaga harkat mah, tapi rupa dina tarekah ngajaga kahormatan teh, cek tukang warung. Aya nu teu sembarangan tepung jeung jalma saliwat komo jeung cacah kuricakan. Tapi sabalikna aya anu hayang deukeut jeung rakyat leutik, omong tukang warung. Ari Juragan Yogas Citra kaasup ka mana tah? Cek Ginggi panasaran, tukang warung gideug. Darumasa cenah taralaha loho ka wilayah dalam kita mah. Ari nu dimaksud dalam kita teh nyaeta wilayah benteng jero. Nya di dinya cenah tempatna para pangagung Pakuan mah. Kusabab temanggihan penjelasan anu kumplit, akhirna Ginggi milih reureuh we heula. Kun boga warung ditempatkeun di bale-bale anu aya di gigireun warung, buliglag eueuh pipinding anu lamun peuting pasti kana tirisna. Isukna Ginggi mimiti jalan-jalan di wilayah dayeuh Pakuan, manehna leumpang mapai-mapai sisi alun-alun benteng luar. Ceuk catetan dina zaman harita padumuk dayeuh Pakuan teh aya kurang leuwih 50.000 jalma. Tapi jumlah tentarana aya kana 100.000 prajurit. Oh, eta teh acan para perwira anu jumlahna 1000 anu kagabung dina baresan bala mati raja. Dina harti yen dina zaman harita mah pertahanan negara teh jauh leuwih kuat jeung jauh leuwih loba tibatan jumlah rakyat anu ditangtayunganana. Sanajan konsekuensi tina eta kenyataan pakaya rakyat beak dipake kekuatan militer. Ingat karena kekuatan militer Pajajaran, Ginggi oge jadi inget ka Ki Darma anu jadi guruna. Cenah Ki Darma oge bareto teh bagian tina kekuatan militer Pajajaran. Ki Darma geus babakti tingongora tepikeun ka ngalaman 3 kali ganti raja. Tapi kusabab Ki Darma sok ngiritik raja, jasa manehna jiga tilelep ku urusan kieu. Kusabagian gede pangagung di Pakuan, Ki Darma teu dipikaresep. Ku Ambara Hayat oge teu dipikaresep sabab dianggapna ukur nembongkeun hal-hal anu goreng ngeunaan jalana pamarentahan. Rakyat teu wani cacarita soal Ki Darma, lamun mah aya nu muji kana ketak Ki Darma, bakal disakompet daunkeun salaku kelompok anu ngalawan ka raja. Mangkade lamun geus aya di dayeuh Pakuan, sia ulah kumawani ngadu muridna Ki Darma, ceuk papagah Ki Banaspati. Basa keur aya di Kandagalan teh sagara herang teh. Bari ngalamun teh bari tetep lelempangan alun-alun benteng luar teh lumayan lega. Ceuk nu nyarita cenah biasa dipake latihan peperangan para prajurit, biasa dipake latihan tarumpa kuda, atawa dipake upacara penting kanagaraan.
Dina zaman ayeuna oge eta alun-alun teh masih keneh aya. Nyaeta katalahna teh alun-alun Empang di Kota Bogor. Dina zaman Prabu Ratu Dewata di ieu alun-alun kungsi aya perang begalan pati, sabubuhan pasukan demit ngarurug dayeuh Pakuan. Henteu jelas eta pasukan teh ti mana. Tapi diduga musuh anu joalna ti Banten, karaton salamet tina panarajang musuh. Tapi wadalna ratusan prajurit gugur kaasup dua senapati Pakuan anu katalahna Tohaan Ratu Sangiang jeung Tohaan Sarendet. Sanajan beuki beurang kaayaan beuki rame, tapi hate Ginggi mah ngarasa tiiseun. Eta meureun ramena dayeuh Pakuan teu jaiyah jeung kaayaan di Kidarma Kiwari. Puluhan tahun Kidarma bebakti ka nagara batina anu karasa mah ukur cicing yang celing di mumunggang gunung. Kitu oge bari diintip-intip mara bahaya. Buktina genep bulan anu kaliwat tempat dumukna dirurug ku balad ti Pakuan. Ceuk Kirangga Guna boa kumaha cenah nasib Kidarma dikepung ku 60 urang senapati sarakti bisa dicangkalak tapi bisa dipateni. Ginggi sedih di dayeuh Pakuan ieu. Manehna teu nampa beja naon nanaon ngeunaan nasib guruna. Nah dicangkalak diasupkeun ka jero panjara atawa perlaya dina kepungan. Ginggi terus leumpang anca ayeuna manehna anjog ka hiji jalan ngolecer. Bisa jadi ieu teh mangrupa jalan pangtungtungna di wilayah alun-alun benteng luar. Di tebeh ditu kabireungeuh aya gerbang. Jigana eta gerbang teh lawang asup ka wilayah dalem kita atawa benteng jero karaton. Gerbang teu dijaga, taya pantoan. Ceuk sakaol eta gerbang disebutna panto bangongong. Nya maksudna mah lawang gerbang anu teu make panto kitu. Sababaraha urang larsup ka wilayah benteng jero lolobana prajurit, boh leumpang boh tumpak kuda. Tapi oge aya jalma biasa ieu ukur nyirikeun yeun rek asup ka wilayah dalam khita teh henteu susah-susah teuing. Ngan ari geus di jero mah bakal aya nu ngajaga. Urang bakal ditalek rek kasahana. Geus kitu dititah nungguan sabuat patugas laporan ka patugas tempat urang rek perlu. Ceuk jalma anu ku Ginggi ditanya. Ari kisilah eudeup nepungan saha? Kaula mah rek nepungan raja. Ceuk eta jalma. Ari anjeun kumaha? Heueuh, kaula mah rek mangadep ka Gusti Yogas Citra. Nya kitu oge ari babari, tembal Ginggi. Nya asal niatna we hade nepungan Gusti Yogas Citra mah teu susah. Ngan waktuna we kudu mustari ulah sambarangan. Tembal si jalma. Ta ayeuna waktu mustari, cig asup. Laporan we ka juru jaga bejakeun naon kaperluanana cenah. Lain ayeuna mah sakadar tetelepek we heula, tembal Ginggi. Nyebut teu bisa ayeuna teh apan can amitan ka anu boga warung nu tempatna dipake meuting teh. Jaba warung bawaan barang bawaan manehna diteundeun di warung. Sanggeus ngarasa cukup neangan beja Ginggi balik deui ka warung. Di jero warung teteh lah geus rame. Aya nu dahar cacamuilan, aya anu ukur nginum cai jahe, tapi aya oge anu ngobrol bari saleuseurian. Ari mireungeuh kieu mah asa teu kabireungeuh yen urang pajajaran hirupna keur rarudet. Malah beuting tadi ditepas hareup ieu.
nya tepas ieu warung aya sabubuhan jalma anu keur ngadu dadu. Ieu teh pamainan lamun eleh kudu mayar. Kasimpulanna urang dayeuh pakuan teh rakyatna baroga panggaleuh atawa duit nyawa ti mana usahana naon-naon nama. Ginggi diuk deui di juru manehna ukur mesen opieun aya kadaharan anu ngeunah. Cenah dijieunna tina bebeutian aya kaolahan tina taleus ditutu di gula kawungan. Pon kitu deui aya kaolahan tina huwi jeung tina sampe dipais di gula kawungan inumanana cai jahe. Dina zaman harita bebeutian saperti huwi jeung sampe teh masih kaasup kadaharan anyar. Sabab jualna ti batur. Takara dibawa ku ka tanah Sunda zaman Portugis sosobatan jeung pajajaran. Cenah sampe teh mimiti kapanggihna di Amerika Kidul. Ulah ngarepkeun urang pajajaran dalahar suuk atawa nginum cai kopi. Sebab dina zaman carita ieu dilalakonkeun suuk jeung kopi mah acan aya. Suuk kakara dipiwanoh di urang dina abad 17 sajaman jeung dipiwanohna kopi. Sabab nu mawana oge bangsa Belanda. Tapi nu disebut kopi nyaeta jenis inuman tina sisikian anu ditutu dijieun tipung sanggeusna disangrai terus ditinyuh ku cai panas. Memang geus aya biasana kopi tina jagong atawa tina siki hujan. Jahe geus dipiwanoh jeung geus jadi jenis inuman pokok di sagigireun tuak atawa lahang anu diala tina tangkal kawung. Paruwargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedapnya. Haturan wilujeng wayah kieu ka sadayana anu masih keneh manco dina channel dongeng Mang Aa. Mudah-mudahan dina dangat ayeuna sadayana nuju aya dina kaayaan sehat walafiat, sehat lahir tumekaning batin, aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Haturan wilujeng wayah kieu ka Teh Rita Ersih, mudah-mudahan sehat. Ke ka Pak Dede Juanda, ka Pak Tedi Rahmat di Kadungora haturan. Ka Pak Rohendi di Kudus oge wilujeng. Lajeng ka channel perniagaan Supi. Assalamualaikum sampurasun, mangga rampes wilujeng ngadangukeun nya. Ka Mamah Gina kumaha damang Mamah Gina di Karawang haturan wilujeng ngadangukeun. Ka Pak Sayyid Robani oge di Tasik, sareng urang Tasik saya sadayana. Oge ka Pak Arum Caket haturan. Ka Teh Nani Widianingsih di mananya di Batam haturan. Urang Batam sadayana. Oge ka Ibu Lela Sukaisi haturan wilujeng ngadangukeun. Ka Mamah Ela Hatman oge. Lajeng ka Pak Ali Alun haturan. Ka Teh Mutiawan di Sukabumi oge wilujeng ngadangukeun. Ka Pak Yan Ahbab haturan. Waalaikumsalam wilujeng ngadangukeun. Ka Pak Uwan Sumarna oge nya haturan. Ka Pak Ade Walahar ya di Karawang haturan Pak Ade. Ka Pak Endang Awaludin oge sami. Kakang Kanunulalana oge Pak Ikno, aduh aturan Pak Ikno daramang sadayana nya. Ka Teh Linda Imut, ka urang Cimenyan, ka Pak Aep Karsim haturan. Ka Teh Rita Damayanti oge ka channel Cuy 445 aturan ujung ngadangukeun di Pandeglang Banten. Mun telepat mah ieu teh Bu Enji nya. Oge ka urang Majalaya ya, ka Pak Abu FKDT Majalaya haturan ujung ngadangukeun. Digiringkeun warga diniahna. Demi karesep kana dongeng Sunda ya Pak Abu. Ka Pak Ruslan oge haturan. Ka Pak Jaki Mubarok, Pak Ade Sukarna. Lajeng ka Pak Heri Buhori haturan wilujeng ngadangukeun. Ka Ibu Dokter Yulanda Belia, ka urang Ciamis, ka Teh Tami oge ka urang Banjar, ka Pak Prabu Arjuna. Oge ka urang Sukabumi keneh, ka Pak Dede Riswandi, ka Kang Rusli ya di Cibiru haturan wilujeng ngadangukeun. Lajeng ka Undaka Panyawangan di Ciamis. Oge ka Kasepuhan ya di Cilengkrang, Ketua FKDT Cilengkrang.
Pak Dedi Suhaili dijeng ngadengkeun kasepuhan ka Pak Guru Yana Maryana, Pak Taryo, Pak Agus Somantri, oge ka Pak Jihan, ka Pak Setia Budi oge wilujeng ngadangkeun. Rupina mah dikumkeun bae nya anu tacan tiasa ka absen kumaha wilujeng ngadangkeun bae wilujeng manco mudah-mudahan sakali deui ieu dongeng janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Enggak urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Harita basa Ginggi keur jongjon ngopi ti gigir ujug-ujug aya nu nepak. Ginggi ngareret bari rada reuwas campur bunga kumahan teu rek kitu sabab anu cikeneh nepak sak tak-takna teh nya tak-takna teh tayalian iwal ti Jajak Kamadi sobatna Seta nya si Madi anu awakna jangkung langkonyang kulitna hideung jeung huntuna tonghor tea. Geuning Madi kamana bae ceuk Ginggi. Sia anu kamana bae mah tembal Madi leungit edegna. Har apanan kaula anu ditinggalkeun sina cicing di sagara herang mah kunaon bet arin dieu teu bebeja atuh kaula jadi kadungsang-dungsang nya bari hese belek oge seja nyusul ka dieu ceuk Ginggi. Boga tanaga sia make bisa tepi ka dieu ceuk Madi bari rurat teret kana opieun bogana Ginggi. Sia boga panggaleuh mani legeg ngopi di warung. Ladang buburuh saja jalan we kaula mah. Damun teu kitu mah kaula kalaparan moal tepi ka dieu tembal Ginggi. Tahari sia ayeuna keur naon di dieu cenah tapi ditanya kitu minangka jawabanna teh uhauk polotot. Sing boga tata sopan sia ayeuna nyarita ka aing teh ceuk Madi. Naha Allah tumanya kitu dengekeun sia ayeuna di dayeuh Pakuan aing geus lain rakyat biasa teu jiga ti keur di lembur cae. Ambo boa sia di dieu geus jadi menak balegug sia ceuk Madi setengah ngadegungkeun sirah Ginggi. Aing can jadi menak tapi ari jadi pagawe di kalangan menak manggus omong Madi agul. Deuh kaula milu agul tapi nasib nu sejena kumaha Seta Ki Ogel jeung Ki Banen sarerea kaangkat nasibna sarerea jadi abdi dalam pangagung Pakuan pujasana Raden Suji Angkara kaula sarerea bisa babakti di juragan Bagus Seta dulu. Duh aya ku kabita bisa teu kaula ditulungan sangkan papada babakti di juragan Bagus Seta ceuk Ginggi. Bungah pisan katingal teh Ginggi teh sabab geus nampa beja ngeunaan Ki Bagus Seta anu kaasup lanceuk sapagurona. Genah we siah teu sembarangan jalma bisa digawe di dieu. Naon sih pangabisa sia teh? Ceuk Madi ngece. Nya sih teu pangabisa tapi Raden Suji Angkara nyaaheun ka kaula. Sabab saur anjeunna kaula daek diutuh etah pagawean naon bae. Omong Ginggi sumunu ngalengis jiga nu hayang dipikarunya. Nya eta mah kumaha kawijakan juragan Bagus Seta anu janten ramana Raden Suji Angkara tembal Madi. Ke lain Raden Suji mah putrana juragan Kuwusuntara aing ge kakara apal ayeuna yen nu sabenerna mah Raden Suji Angkara teh putrana juragan Bagus Seta tembal Madi. Ginggi ngahuleng sabab Ki Banaspati teu kungsi cacarita yen Suji Angkara anakna Ki Bagus Seta. Tapi teu nanaon ceuk pikir Ginggi sabab cenah beuki loba lalangse beuki kataji pikeun dirina jang nyieun panalungtikan.
Atuh kukituna Ginggi beki ngarenghik sangkan Ki Madi. Kumadi ditulungan bisa digawe babakti ka Ki Bagus Seta. Nya sok bae, sok asal nyubadanan syaratna, cek Madi. Naon pasaratanana? Kahiji mun geus katampa digawe sia kudu daek bubujang kaing kumaha. Keun bae daek lah, kudu sopan sia kaing, pastilah. Tapi sia ieu nyapekna edeg bae har apaan can digawe kaulana oge. Bae tapi awas engke mun geus gawe. Ginggi ungguk cenah mun Madi geus bisa mulungan gawe, Ginggi janji bakal nyarita sopan. Syarat anu katilu, cek Madi. Aya keneh syarat sejena, naon eta? Mun sia geus nampa upah setengahna kudu disetorkeun ka aing. Kumaha? Ginggi pura-pura ngahuleng sakedapan mah. Tur geus kitu ungguk tanda satuju. Nu penting jang kaula mah bisa titip diri sang badan, mihapekeun kasalamatan jiwa jeung raga. Upah mah teu penting-penting teuing, tembal Ginggi. Tah, alus mun kitu mah. Nasib sia bisa dipihapekeun ka aing. Upah sia anu satengahna oge bisa diphp-keun ka aing. Sia mah nyaho dahar pake jeung tempat HSW, cek Madi. Nya kitu atuh leuwih hade, jawab Ginggi. Anu penting mah ieu jalma edeg teh bisa jadi jambatan jang asup ka lingkungan Ki Bagus Seta. Teu salah sanggeus sagala pasaratan ti Madi disatujuan. Akhirna Ginggi diajak ke tempat dumukna Madi. Sia ka imah aing heula. Nya ka imah aing heula we sabab aing wirang mamawa sia anu nyadekilnya bau, cek Madi. Eta endong naon bae eusina? Cenah ngareret kana buntelan dikelek ku Ginggi. Ieu mah baju salin. Ginggi dibawa ke imah Madi. Imah leutik tapi resik, cek Madi jarang dicicingan. Sabab mindeng nama cicing dipuri bogarana Ki Bagus Seta. Sia oge bisa jadi bakal leuwih remen aya dipuri Ki Bagus Seta, cek Madi. Ari Ginggi sagala nurut mah tetela, Madi oge teu judes teuing. Malah mamake daek ngajak ngobrol, utamana cacarita ngeunaan lalakon Suji Angkara. Madi nyebutkeun kakara nyaho riwayat Suji Angkara anu sabenerna teh nya sanggeus aya di dieu we, cek Madi. Suji Angkara teh anakna Ki Bagus Seta. Biangna Suji Angkara baretona pamajikan ku Wusuntara. Ngan kumaha lalakona pindahna ti pamajikan ku Wusuntara jadi pamajikan Ki Bagus Seta? Madi mah teu nerangkeun, bisa jadi teu nyaho, bisa jadi dirusiahkeun tur teu kabeh jalma kudu nyaho. Tapi ku nampa ieu caritaan oge pikeun Ginggi mah jadi hal anu narik perhatian. Keun bae eta mah urusan jalma galede. Sia mah rakyat kuricakan, teu kudu apal tapi bubuk leutikna, cek Madi harita teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, samemeh dibawa mangadep ka Ki Bagus Seta pikeun ngalamar gawe ku Madi Ginggi. Diidinan pikeun ka jalan ka alun-alun. Sia perlu nyaho kaayaan dayeuh pakuan engke pasosore bakal aya karesmenan ingkang Prabu Ratu Sakti sang mangabatan bakal sumping, cek Madi.
Ari kisilah edek maturan kaula moal aing mah pan aing mah sibuk di karaton. Komo ieu aya acara tapi ulah abong ku kulunuan sorangan sia sakarepna. Komo mun nyieun gara-gara mah bisa dihukum gantung ke sia. Ceuk Madi ngawawadian. Ginggi unggek tanda rek ngagugu kana kahayang Madi barina oge. Rek nanahoawan atuh nyieun ririweuh teu pupugu. Ginggi harita teh kaluar ti euleuh waktosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos sep cag rupina urang tunda heula ieu carita sareupna di pajajaran dina seri anu ka-28 insyaallah dina waktu sanes dina seri-seri anu salajengna ieu dongeng urang sami-sami teraskeun. Sakitu nu tiasa kapihatur hapunten nu kasuhun wilujeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.